miara domba teh dua, domba bikang Bah, dua bah, nana nyokotkan gayung tuh di ditu. ngeneangan suung atuh wayah kieu maneh mah. Suung mah lain keur usum halodok kieu usum hujan, gede angin eta naon ngijit atawa bijil siraru eta engke musimna musim suung. Hese keur kieu masing ongeng-ongengan oge neangan suung aing mal manggih sia. Geu lain kita ngalah suung. Tuh gawat pang nyokotkan gayung ya ek nyukan cai hese urang aya ka cai. Oh, Eueuh gayung. aya sok aya sok Buru tuh di ditu. sok tara jentre aing maneh mah barang kita jeung aing keur ngapalkeun lagu sok nitah maneh teh senang aing. Miara Astagfirullahaladzim. randa teh dua, randa Ilaha illallah. bikang dua Kalau nana. nyanyi Aduh kita euy nyokot eta lagu gayung. Baturas mal ngamuk kitu si kerarusuh Amu teh. euy lagu eta aing Aya we diapalkeun engke nyanyi. mah. Ka cai ya hararese. Gayungna tinggal Yah, raruda lah teh. aing mah panas poe, yang paling panas poe. Lain apa payung, gayung. Aduh, aing maneh. Heuh, iya payung. Gayung tajang nyukan cai. Lain kalau mah payung, gayung. Oh, dah atuh heuh ceuk abah oge Abang, teu naon nyokot payung, aya teh hujan mana teh pan bisi panas meureunanya. iya bang saliwang ting raruda ting. Aing mah Teangan deui teu ku sorangan kapake deui deui sorangan deui. wae nih. Kumaha ieu teh nya? Omong tita nyokot payung dibikeun teu kapake kalah tuluy meng peosnya kudu nyokot naon cenah ieu teh. Padahal payung padahal sedia payung mah teu kudu hujan wae atuh. Sedia payung mah panas ge perlu. Tugan teh bieu mah nitah nyokot payung teh jeung panas meureunna salah ieu teh kudu jeung hujan si Ambu mah. Jadi kudu disadiakeun payung sebelum hujan. Heeh, teu kahalalar ti aing mah ieu teh.